di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna Riyadhah 40 peti. Lanjut ku ari ge masih bae di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deuleujeun degena berubah. Ambeuna berubah. Wari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan rohani mun ku ari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda, perasaan geus beda, nyana mata teu bae ngabagen. Laporan ka guruna, cenah cakangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan waharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng guru. Bareng sia. Bareng. Doakeun di mana ieu sih kasalahanana minta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus di Riyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata koreng nyana anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna. Wah order ya jago siapa tuh nyokan bakar sorban meren anggap order baik kecuali si eta los. Aduh yaksi lagi bangsa ada apa berenya lu datang teh pajadak ngorder naon ieu kalengitan anak leungit sekena anak kugu. Waduh tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren pula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kula teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon itu jadi bagus. Saya itu diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa ceuk anakna, "Mama, abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeulana indung."
itu udah jadi orang dek usaha mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain Masya Allah cak guru date siap kalau perasaan gue kemarin mengis dayang nanaon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang aku mengis jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun Masya Allah pindah ya ke makom ruhani orang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aja embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari nglayah jelema mukmin anu bakal dibubung aku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kedua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalagatan dunia menuju ridho Allah atawa thalabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah tasuk salian ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantak kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mantak lempang we terus sama dakwah terus Masih ibnu Maryam teu boga tempat mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung kangjeng Nabi Isa mah teu boga bogain sajengkal-jengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena balalender tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu teh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot. Di kok. Kahayang aing mah bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf penahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana
dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah kos kitu mah eta loba murid kitu teh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing ieu lobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur teu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ih janakeun ibadah ka urusanana aya syariat syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan aju kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balarisa zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dipindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab sebab dibawa kana roh geus kudu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad hendak menuju ruh as-sai'un letak di manaan as-sai'un pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga